Witan kasangakeun karesana Saebul Hajat pangarsana maksud wah pajajaran apa pateng Saebul abet disarangan karesana tempat payu keadilan Dairing karesana Bapak Danton Bono pamangku hajat di kondangan Bapak Ateng Saebul abet mau posting asma warisan Bapak Guru Herman pamangku nyuk hajat jeroga Lora Cacandra Siliwangi Panangga Pahlawan juru bukti perjuangan tambah kekayaan tempat payu keadilan ampun kotor sabar tindak tanduk keikar Siwang ginancar kasatria nu kawantan disarangan karesana Bapak Oneng Ninggi Tulan pahala kaca pangan Bapak Oneng jaman ngadeg galupa kuat PRT Unang pamangku hajat luka maksur PRT Unang pajajaran pamangku hajat tempat payu keadilan Pajaim ayeuna di kondangan Bapak teh Saebul abet mos putih asma warisan disarangan Ibu Aci nyok jeroga taruhannya Lora Cacandra Ibu Aci Saebul abet Siliwangi Panangga Mama Haja EM Ninggi Amputa gotor sabar Mama Haja em anu bageud Gusti asma warisan Panang Haryani nyok jeroga Lora Cacandra Siliwangi Panangga disarangan karesana Bos Ajen pemiri geningan pemiri gembalana kawin Bapak teh Saebul hajat nyumponan Ibu Aci Saebul abet wirahmatari Bapak Ateng Saebul bait ngawitan ulah sakala ulah sok leuwih Bapak Anim disarangan Bapak Pak Guru Ateng Herman Saebul abet mata hiksa kana diri Bapak Ateng Saebul abet aturan diserangan Ibu Aci kapayuna kawiti jadi palipur karena kalapuan bingung puyung kandruk kapirarung Bapak Ateng Saebul abet Ibu Aci jadi hari-hari adading Bapak Guru Herman pamangku hajat Pak Guru Herman pamangku hajat lain-lain Bapak Ateng disarangan Bapak Ateng Saebul hajat kaunawi Bapak Ateng Saebul hajat lana cabar mitawara Bapak Guru Herman pamangku hajat anu mana Bapak Danton Bono pamangku hajat hadir yang nomor nyari Bapak Anim pamangku hajat Ninggi halangan dong panggugat pabanton bono anu mana kenuh sayang
Sarangan karsana Bapak Mantri Pudin. Disarengan ku Bapak Mantri Pudin haturan. Bapak Mantri Pudin kapayun heula. Bapak Jana pemangga hajat nih jarangan gua. Disarengan apa Guru Herman PRT Una Padantona Bono anu bager kapayun heula. Bapak Danton Bono pemangga hajat nih. Bagian beli unggal ulang tapi so sering dolana. Pak Guru Herman di sana Poneng Mangkat bareng Pak Guru Herman karo babaturan Haja EM rame-rame Ibu Haja EM anu mangkat kapayun sabab anak sing dituju Pak Guru Herman disarengan ku Padang Tono Bono anu mana kapayunna Ibu Haja EM deui disarengan ku Ibu Haja Yaya kapayunan Bapak Onen deui aduh Gunung Jati tempat wong sebang gede cilik Bapak Janang disarengan ku Bapak Mantri Pudin anu manang jaluk Rizki Kang Sejati apa uci deui anu bageun kapayun helang Utara Muda Kota Cirebon Arab ngetan Bapak Onen deui Arab ngomong Ibu Haja EM anu manang kapayun heula. Ibu Haja EM deui manang mana sayang Gunung Jati Pak Guru Herman tempat wong sebang gede cilik lanang waduh tua no jaluk Rizki Kang Sejati Pak Guru Herman deui kapayunan goyang terus goyang Pak Guru Herman digoyang-goyang Pak Guru Herman disarengan deui Ibu Haja Ibu Haja EM deui Ibu Haja Yaya anu manang haturan deui disarengan ku Pak Guru Herman deui no Bapak Onen pemangku hajat Bapak Onen Bapak Onen terus goyang Padang Tanah Bono pemangku hajat kapayun deui Bapak Anim anu manang disarengan ku Bapak Jana Bapak Jana aturan kapayun heula Bapak Mantri Pudin disarengan ku Abah Haja deui Bapak Mantri Pudin deui manang Pak Guru Herman mana-mana kapayun Pak Guru Herman deui sayang Bapak RK Onen deui disarengan ku Padang Ton Bono Bapak Mantri Pudin pemangku Bapak hajat. Mantri Pudin kapayun deui Bapak Mantri Pudin disarengan ade Bapak Mantri Pemangku Pudin hajat. kapayun Bapak Mantri Pudin disarengan deui Pemangku apa hajat. karyan bos Ajeng anu mana ongkos Bos Ajeng Abah Kumis ya no Abah Kumis sekarang mulia disarengan ku Bapak Jaem Abah Kumis sekarang Mama mulia Jaem deui ada Don Bono pemangku hajat. goyang terus goyang Ada Don Bono pemangku hajat. goyang goyang Bapak Oneng pemangku Bapak hajat. Onen
Kang Mantri Pudin. Baturan Siapa oneng nganggo hajat. Bapak oneng deui orang hiburan Bapak oneng anu mangan terus digoyang-goyang terus goyang nu dipayuna sadaya